Assalamualaikum sampurasun. Kurang hendak deui di kanal Sunda, tempat diajar nyarios bahasa Sunda. Ayeuna kurang ngobrolkeun lauk Mas Koki Golosor. Lauk Mas Koki memang bentuknya rada unik, lain rada deui unik. Buci truk gede, siripna ngagebar, jadi lamun ngojay ngegeboy lalauna kularantan eta mainna lindek, jadi lamun ewakna teh teu kudu make saringan, bisa kuleungeun tewak we dengan hanjakal beureun mainna teh kurang kuat. Kamari pernah bahasa mudik Idul Adha tinggalkeun 3 poe paeh kabeh aya 12 manu lebar tadi akuarium. Lauk Mas Koki awakna buci truk tekok lah. Ikan Mas Koki disebutna godfish sebenarnya, lauk emas. Cek sababaraha sumber, sababaraha jenis, 10 atau 12 jenis, tapi bentuknya hampir sarua gitu kabeh dengan beda warna wungkul. Jujur abdi sanes ahli lauk, jadi tepat di apal lauk ieu teh kudu kumaha ngurusna, dan saran kuring mun bisa mah ulah loba ninggalkeun imah, kecuali aya dispenser nu keur bisa merean para belauk dina jumlah anu kaukur unggal genep atau 12 jam sekali. Kamari kuring pangalaman basa mudik lebaran Idul Adha, kulantaran can boga alat eta, jadi lauk teh dititah puasa, jadi pas rek idlit dibere keur sahur lada roba meureun teu kadahar kabeh terus buru murah kahandap jadi amonia, begitu cairna ngabusa katarik nu akhirna laukna almarhum paeh kabeh aya 12. Ari kuring mah resep ka lauk Mas Koki teh nu beureum jeung bodas, juga bandera lah da dina hate kuring ge anggar merah putih Indonesia banget. Para wargi kumaha sami. Tos sakitu heula.